Oh, mohon baga, lur. Kula mohon di subscribe karena subscribe itu gratis. Sok inget ka murid eta bae murid saya Khalil Bangkalan. Saya murid ngakadamna teh kan isuk-isuk santrina santri nu sok ngahadaman di isuk nyapuan apa isuk di kitab data dibuka pas ke Khalilna keur ka jero barang dibuka pas aya doa keket keket teh kan bahasa man gara-gara Madura mah naon gitu gelut akeket eta teh gelut maksudna dibaca punyana poh dibaca begitu di pondok ribut jeung lurahna tantangan punyana begitu ditangtangan gelut ditonton ku santrina lurahna nu sakitu hebat eleh kunyana eleh lurahna aya deui wakilna eleh deui kunyana 3 santri areleh kabeh atuh sararieun kan santri kadenge ku Mama Khalil kiai panggil mun cara kurang mah maneh eta kabejana gagah menang di mana wiridan di mana ampura mencak ngomong urang mah menang ti mama jih jam mama teu pernah mere wiridan kos kitu kang mama ka jero kukula ditingali dina kitabna aya doa keket coba kitab mana teh angke dibayakeun bawa tak kitab nu ieu mana halaman eta jelas tak ieu ih da malen doa keket doa kekoh lantarannya nama anggapan doa keket paranti gelut keyakinanana padahal doa kekah diwirid jadi menang aku yakin eta kok gitu ya Allah ya Rabb urang mah geus dibere ilqala Yusuf ke lantaran teu yakin atuh geus babudah begitu ditanya si Sarwitina manyun urang ada kurang yakin tuh batur mah doa kekah pakai kajagoan atau Ki Khalil lagi udah saya berikan dah buat kamu dah doa keket dah cuman jangan diturunin sama orang lain ya buat kamu aja emang kenapa ini aslinya doa kekoh ya kalau mau motong akeko doanya ini dasar bodoh tuh budaknya nah iyalah jangan gitu ngaranna maling ieu ge mun kukula dibacakeun